Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayat. Puji sinarang syukur urang sami-sami panjatkeun kedalkeun ka Allah nu Rabbun Ghafur kumargi inayah sareng karunia ti mantena urang masih keneh dipaparin kesempatan kanggo ngagunakeun kanikmatan ti mantena salah sawiasna kesehatan urang dina raraga nyorang ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sebagai bentuk rasa syukur urang ngagunakeun kesehatan nu nembe dina nyorang ridho Allah teh janten sehat wal afiah. Hatur nuhun ka ibu, bapak, rekan-rekan sareng asatid pun guru-guru simkuring anu masih keneh kiat gitu ngariung babarengan orang ngadadar ngaguar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tiap lengkah anu dilakonan ku urang teh dinilai jihad pahalana sami sareng jihad fi sabilillah gitu. Ibu sareng bapak aya hiji carita, aya hiji budak lebet ka WC budak teh. Tapi bari hahaleuangan teh budak eta bari lebet ka WC teh bari bade pas lebet ka WC bade nuju di WC budak teh hahaleuangan keneh hahaleuangan sabari ngalagu lamun urang tola al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukuru alaina wada alillahi da gitu. Aito rojol bapakna ujug-ujug nyusulan ka WC fadorobahu bari jeung neunggel si budak eta atuh si budak eta teh dugikeun ka ceurikna gitu. Fabakal waladu si budak teh dugikeun ka ceurikna kusabab diteunggel ku bapakna gitu. Ai si budak teterang naon salahna ujug-ujug diteunggel ngagoak ceurik satarikna. Ari indung si budak ngadangueun budakna ceurik nyamperkeun naroskeun ka bapakna. Ari bapak kunaon bet neunggel budak urang naon salahna gitu. Nepikeun ka ngagoak siga kitu. Cek si bapakna teh nya ieu budak teh asup WC bari jeung yaqraul Qur'ana. Asup WC bari jeung maca Al-Qur'an gitu. Ari si indung budak teh beuki nambah nyarekan ka budakna, ari maneh atuh jang nah bet asup WC sabari maca Quran panan apal eta teh teu meunang gitu. Beuki nambahan gitu. Ngan ngaklarifikasi ka budakna, ari ujang maca naon bari jeung asup ka WC tadi teh maca Al-Qur'an nu mana. Ternyata cek si budak henteu ibu mah abdi mah maca non lebet ka WC teh sabari hahaleuangan tola al badru alaina min saniyatil wada. Atuh si indung budak teh malah malik nyarekan bapakna naha. Ari bapak da eta mah lain ayat Quran, eta mah syair Arab. Teu aya dina ayat Quran tola al badru alaina
Ari bapa bet nyarekan budak samarukna migawe kasalahan di WC maca Al-Quran da eta mah syair Arab cing cirining si bapana nyangka sakur-sakur nu bahasa Arab teh Al-Quran gitu. Ari pas dicarekan kitu ku si undung budak ayeuna mah si bapana anu malik baka anu malik ceurik. Si bapa disebutkeun Pak eta mah lain ayat Quran, eta mah syair Arab. Si bapa teh ngadon ceurik balilihan. Ari si indungna teh bingung. Nah, hari si bapa ngadon malik ceurik gitu. Ternyata si bapana teh nah bet ceurik ngobrolna kieu mundu salasina aman salila 30 tahun abdi salat teh maca eta abdi dina salat teh janten beres Al-Fatihah teh si bapa maca Tola'al Badru Alaina samarukna eta teh ayat Quran jadi we dibaca dina salat si bapa teh karek apal cing cirining salila 30 tahun ayeuna nu dibaca dina salat ku abdi teh lain ayat Quran tapi syair Arab gitu. Tah pangintenan urang mah tong dugikeun ka kapoekan siga si bapa nu tadi ngemut sakur-sakur bahasa Arab berarti ayat Quran gitu. Panan urang ngariung di dieu teh mudah-mudahan kanggo tiasa ngabentenkeun mana ayat Quran mana sanes. Pas tiasa ngabentenkeun ieu ayat Quran kedah ditadaburan kedah di teleman ku urang dugikeun ka urang kena tiasa ngamalkeun mudah-mudahan usaha ngariung urang di dieu teh dina raraga eta dina raraga sakali deui terang cara komunikasi Allah ka urang gitu. Pami telepat terakhiran bahasa abdi ngabahas di dieu teh surat Al-Qari'ah. Al-Qari'ah pami telepat tos rengsepannya ngabahas surat Al-Qari'ah Bu. Pak emot kene teu supados bahasana runut janten sim kuring tingawitan ayeuna insyaallah kapayuna moal ngacak surat gitu janten sabada surat Al-Qari'ah urang lajengkeun kana surat saatosnya nyaeta surat At-Takasur tan nembe ku sim kuring dina bubuka di aos 2 ayat tina surat At-Takasur. Janten sataacan urang ngawahas surat At-Takasur dina ulumul Quran mah aya nu disebatna ilmu munasabah Bu Pak. Aya ilmu munasabah. Munasabah teh hartosna hubungan korelasi janten ilmu munasabah teh Al-Quran mah ti ayat hiji dugi ayat hiji sareng ayat nu sanesna atanapi surat hiji sareng surat nu sanesna teh saling berkaitan gitu. Janten engkena aya muncul we konsepan ieu Bu. Salah sawias memahami Al-Qur'an teh aya nu disebat rumusna teh sibak, siak, sareng lihak. Sibak mah
Misalkan orang bade hoyong terang makna atanapi tafsiran surat At-Takasur misalkan teh. Tah pami nganggo konsepan sibak mah orang tinggal heula surat sataacan At-Takasur teh naon. Kumargi dina Al-Qur'an mah pasti aya hubunganna surat anu nuju dibahas ku urang sareng surat anu sataacana. Kitu oge aya nu disebutna teh lihak. Surat anu nuju dibahas ku urang ayeuna aya kaitana sareng surat anu bakal dibahas ku urang engke. Misalkan surat At-Takasur urang nuju bade ngabahas surat At-Takasur. Pami ninggal ka sataacana ieu teh aya patula patalina surat At-Takasur sareng surat Al-Qari'ah temana teh aya patula patalina. Engke surat At-Takasur sareng surat Al-Asr oge aya patula patalina eta nu disebatna teh ilmu munasabah gitu. Aya hubungan keterikatan, aya korelasina gitu. Tah sateuacan urang ngabahas surat At-Takasur secara rinci sakumaha tiasa ditinggal dina tafsir Al-Munir jilid 15 halaman 707 genep sateuacan Syekh Wahbah Zuhaili ngabahas surat At-Takasur anjeunna ngobrolkeun heula munasabah nu nembe. Kade saurna teh surat At-Takasur teh aya patula patalina sareng surat anu sataacana nyaeta surat Al-Qari'ah gitu. Urang pantos kawahas dina surat Al-Qari'ah ngabahas naon wae gitu. Tah ku Wahbah Zuhaili mah di Syekh Wahbah Zuhaili mah di pasihan intina janten akhbarot suratul Qari'ati. Surat Al-Qari'ah eta saatosna di wincik ditafsirkeun didadar diguar ku anjeunna ngabarkeun surat Al-Qari'ah teh ngabarkeun an ba'di ahwalil kiamati. Perkawis ngeunaan sabagian rongkahna hari kiamat. Kajadian kiamat teh bakal rongkah pisan. Tah dina surat Al-Qari'ah disebatkeun sabagiana anu tos apal ku urang naon kajantenan anu disebatkeun dina surat Al-Qari'ah perkawis hari kiamat teh. Yauma yakunun nasukal farosil mabsus eta hiji nalika poean pas poean kiamat manusia teh ciga ramatuk anu ting paburisat. Nu kaduana yauma yakunul jibalu kal ihnil manpus gunung anu sakitu tohagana sakitu nanceb ka bumina sakitu kuatna sakitu badagna dina kajadian atanapi pas poe kiamat mah eueuhna naonan lir ibarat kapas anu ditiup gitu. Alir ibarat bulu anu ditiup naon ngobrolkeun kacida hampangna gitu. Ta eta kajantenan rongkah dina poean kiamat. Sabagiana disebatkeun dina surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ngobrolkeun hari kiamat hungkul teu. Ternyata saur Wahbah Zuhaili wajaza'is su'ada'i wal asqiyai. Dina surat Al-Qari'ah oge ngobrolkeun perkawis sabadana hari kiamat alam dunia hancur manusia sadayana binasa mangka Allah nguningakeun teu beres kitu hungkul tapi engke bakal aya nu disebatna teh yaumul ba'si hari kebangkitan. Urang teh nontos maot dihirupkeun deui kanggo naon dihirupkeun deui kanggo ngajalani amal ibadah deui sanes kanggo diparentahkeun salat deui sanes dibangkitkeun deui engke yaumul ba'si engke kadituna yaumul hisab yaumul jaza yaumul mizan gitu. Aya nu disebut hari pembalasan hari penghisaban hari mizan naon Bu Pak pertimbangan anu disebatkeun dina surat Al-Qari'ah mah yaumul mizan hari pertimbangan. Engke teh pas ditimbang amal manusia aya dua golongan. Aya manusia anu fa amma mang sakulat mawazinuh nalika ditimbang
amal saena ternyata amal saena teh berat gitu. Pami amal saena pas ditimbang berat, engke patempatana di akhirat ka mana Bu? Ka sawarga. Disebatkeun dina surat Al-Qari'ah mah sawarga teh fahuwa fi isyatir rodiyah, kahirupan anu pinuh ku kariduan, pinuh ku kanikmatan gitu. Tah eta jalma anu engke digambarkeun ku Syekh Wahbah Zuhaili dina tafsirna mah sebagai jalma anu suada. Janten jalma anu suada. Suada teh hartosna bagja. Bagja sanes bagja di dunia tapi bagja engke di akhirat gitu. Pami kumaha? Pami pas ditimbang amal saena langkung berat batan amal gorengna gitu. Engke pamustungana bakal lebet sawarga. Bakal kalebetna asu ada jalma anu bakal nyorang hirup anu bagja. Tapi aya jalma nu kadua wa amman khaffat mawa zinuhu. Pas ditimbang ieu mah amal hadena teh hampang. Leuwih berat berarti amal gorengna. Pamustungana ka mana? Fa ummuhu hawiyah gitu. Oke, pamustungana kana neraka. Di akhirat jalma nu kieu, jalma nu amal ibadah na leuwih hampang, amal gorengna, dosana, maksiatna leuwih berat, engke pamustungana ka neraka, maka manehna bakal nyorang kahirupan anu pinuh ku siksaan. Lamun hirup pinuh ku siksaan kira-kira bagja atawa nalangsa. Nalangsa sedih matak disebatkeun ku Wahbah Zuhaili jalmana engkena disebutna askia, jalma anu bakal cilaka gitu. Tadina surat Al-Qari'ah teh saur Wahbah Zuhaili teh intina mah ngobrolkeun rongkahna kajantenan dina hari kiamat. Terus pas gitu engke aya hari kebangkitan mung aya dua golongan. Golongan jalma anu kengeng kabagjaan ku cara engkena lebet ka sawarga sareng jalma anu cilaka ku cara manehna bakal asup neraka gitu. Tadina surat Al-Qari'ah teh kitu. Dina surat At-Takasur kinten-kinten urang pantos terang, tos apal, tos sering diaos. Surat At-Takasur kinten-kinten ngobrolkeun jalma anu bakal bagja atau jalma anu bakal cilaka engke di akhirat. Kinten-kinten Bu, Pak. Dina surat At-Takasur disebatkeun kecap surga henteu? Cobi alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kala saufa ta'lamun summa kala saufa ta'lamun kala lauta lamuna ilmal yakin latarawunna jahim summa latarawunnaha ainal yakin summa latus alunna yauma idin anin naim. Cobi dina surat At-Takasur disebatkeun kecap surga teu? Disebatkeun teu? Anu disebatkeun naon? Latarawunna jahim, neraka. Berarti surat At-Takasur teh ngobrolkeun jalma anu suada anu bagjang ke di akhirat atawa ngobrolkeun al-askia jalma anu bakal cilaka di akhirat? Jalma anu bakal cilaka gitu. Tadina surat At-Takasur panan surat Al-Qari'ah mah ngobrolkeun pamustungan jalma ke di akhirat teh aya dua, bagja sareng cilaka. Bagja ku cara lebet sawarga, cilaka ku cara bakal lebet ka neraka. Dina surat At-Takasur disebatkeun jalma anu engke bakal lebet ka neraka jahim. Pami di akhirat lebet ka neraka jahim berarti lebetna ka jalma bagja atau jalma cilaka? Jalma cilaka gitu. Tadina surat At-Takasur, tadi mah dina surat Al-Qari'ah di bejer beas kena dua, aya nu bagja aya nu cilaka. Dina surat At-Takasur mah disebatkeun
jalma anu cilaka hungkul. Kumaha wadukira fi hadhihi surah sareng disebutkeun dina surat ieu maksudna surat At-Takasur illatu istihqaqin nari. Sabab hiji jalma berhak atawa pantes asup neraka. Berarti dina surat At-Takasur mah dijelaskeun salah sahiji sebab anu matak urang naudzubillah anu matak manusia bisa asup neraka teh naon gitu. Katawis teu Bu, Pak? Dina surat Al-Qari'ah mah cuma disebutkeun bakal aya nu bagja, bakal aya nu cilaka di akhirat teh. Nu bagja timbangan amal hadena leuwih berat, nu cilaka timbangan amal gorengna leuwih berat gitu. Cuma disebatkeun kitu secara umum, tapi dina surat At-Takasur mah disebatkeun langkung spesifik, langkung detail. Naha sih naon nu nyababkeun hiji jalma timbangan amal gorengna leuwih berat batan amal hadena, atawa naon sih sababna jalma engke di akhirat pantes diasupkeun kana neraka. Dina surat At-Takasur disebatkeun sebabna teh gitu. Naon sebabna jalma asup kana neraka? Dina surat At-Takasur. Tah disebatkeun salah sahiji sebab hiji jalma asup kana neraka teh manehna pas di dunia laku lampahna teh atawa boga pasipatan At-Takasur gitu. Nalika hiji jalma di duniana ngadon At-Takasur berarti manehna geus ngalakukeun hiji sabab anu matak ngasupkeun manehna engke di akhirat ka neraka gitu. Katawis teu Bu, Pak? Dina surat At-Takasur hubunganna sareng surat Al-Qari'ah, At-Takasur ngobrolkeun sabab hiji jalma pantes asupna neraka. Nyaeta laku lampahna At-Takasur. Kinten-kinten hartosna naon ya ayat hiji alhaqumut takasur. Geus ngalalaikeun anjeun At-Takasur. Naon Bu? Diartoskeun ku urang mah bermegah-megahan, sudah melalaikan kamu bermegah-megahan. Surat At-Takasur ieu tinimbang dinami punten nami nanti surat At-Takasur nu kasaterang sakaterang urang mah, tapi nami lain dina surat At-Takasur teh aya nu disebatna teh aya nu nyebatna teh surat Al-Makbaroh kumargi dina surat At-Takasur disebatkeun kecap makobir gitu. Surat anu ngobrolkeun perkara kuburan gitu. Ku urang mah panan ditafsirkeun alhaqumut takasur teh punten diterjemahkeun sudah melalaikan kalian bermegah-megahan atanapi bermegah-megahan sudah melalaikan kalian. Ta ayat hijina teh Allah ngabuka surat ieu anu nembe anu Allah teh nyebatkeun sabab hiji jalma pantes diasupkeun kana neraka teh boga pasipatan kieu dibukana ku alhaqumut takasur. Tah kinten-kinten Bu, Pak, pami dina basa Arab alhaqumut takasur teh sabaraha kecap ieu teh? Sabaraha kalimat? 2 atanapi 5 atanapi genep? Sabaraha kalimat sok? 3 naon wae Bu? Mohon alhaqum at takasur. Ta janten 3 alha fiil anu hartosna melalaikan kum domir teh naon hartosna Bu? Kata ganti at-takasurna isim engkena janten fa'il gitu. Nah, kinten-kinten saur ibu saur bapak aya masalah teu ayat hiji ieu? Alhaqumut takasur.
telah melalaikan kamu bermegah-megahan. Kinten-kinten saur ibu saur bapak, dina ayat itu aya masalah teu? Aya masalah teu? Bu, halo, aya masalah teu? Masalahna naon? Masalahna naon, Bu? Masalahna naon, Bu? Cobi iya teh pan domir. Ari domir teh kata ganti. Kum teh hartosna kalian. Ari ibu ari bapak punten terang teu nu dimaksud kalian di dieu teh saha? Coba Bu, saha? Tah. Al-Qur'an teh pan kalamullah. Ari kalamullah teh berarti Allah nuju punten nuju ngobrol. Ari ngobrol berarti aya nu diajak ngobrol. Nu diajak ngobrol ku Allah teh saha? Di pamidina Al-Qur'an. Saha sok? Tangkena dina nafsirkeun Quran penting urang terang saha nu diajak ngobrol. Engkena dina ilmu Quran teh disebatna khitab gitu. Engke nu diajak ngobrol na teh disebutna mukhatab gitu. Numutkeun sim kuring penting urang terang hitobna teh ka mana ayat ieu teh. Anu diajak ngobrol ku Allah teh saha? Urang terang hiji ayat ku Allah teh nu diajak ngobrol dina ayat ieu teh saha? Hitobna teh saha? Kinten-kinten terangna di mana? Terangna di mana? Tina domir, Bu, leresan? Nu gampil heula we, Bu, tina ieu. Ya ayyuhan nasu, pami ayat ya ayyuhan nasu budu robbakumul ladzi khalaqakum misalkan teh. Yeuh manusia prak geura ibadah ka pangeran anjeun. Kinten-kinten pami nganggo konsepan ieu, hitob ayat ieu teh saha? Atanapi nu diajak ngobrol ku Allah dina ayat ieu teh saha? Anasu, nah terang bet anasu. Kumargi nu digerona manusia, berarti nu diajak ngobrolna manusia. Pami ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumusiyam misalkan teh. Yeuh jalma-jalma nu iman geus diwajibkeun pikeun aranjeun saum. Kinten-kinten pami nganggo konsepan ieu hitob aya nu diajak ngobrol dina ayat ieu nu diajak ngobrol ku Allah saha? Ya ayyuhalladzina amanu, hai jalma-jalma nu iman. Nu diajak ngobrol ku Allah saha? Jalma-jalma nu iman. Ari jalma-jalma di luar iman diajak ngobrol teh ku Allah. Berarti engkena mahamkeuna kawajiban saum teh kanggo saha? Kanggo jalma-jalma nu iman hungkul. Di luar jalma iman diwajibkeun saum teu? Diwajibkeun saum teu? Henteu, pana nu digerona jalma-jalma nu iman. Pamikul ya ayyuhal kafirun. Nu digerona saha? Nu diajak ngobrol ku Allah saha? Jalma-jalma kafir. Pami ula ikal ladzina tarawud dolalata. Nah, maranehanana teh jalma-jalma anu nukeurkeun naon? Meuli kasasaran ku pituduh. Kinten-kinten nu dimaksud ulaika di dieu teh saha? Hitobna. Nu diajak ngobrol ku Allah na saha? Tinggal ayat-ayat satacana pan ieu teh nuju ngobrolkeun jalma-jalma
munafik. Berarti nu dimaksud ku Allah hitob di dieu teh jalma-jalma munafik gitu. Pami ngemahamkeun Al-Qur'an sakali numutkeun sim kuring, penting urang teh terang hitobna saha nu diajak ngobrol ku Allah gitu. Tah dina surat Al-Takasur, alhaakumut takasur, ujug-ujug we Allah nyebutkeun kum kalian pami rerencangan ibu, ujug-ujug sumping ka ibu, ujug-ujug we ngobrol ari si eta sehat henteu, kinten-kinten ibu terang teu nu dimaksud si eta teh saha, terang teu nu dimaksud si eta teh saha, henteu pan, da teu puguh si eta teh merujuk ka saha. Ari nu disebat domir mah matak disebut dihartoskeun kata ganti teh, domir teh mengganti kata anu disebutkeun sata acana. Contoh punten, contoh Jono, Joni, Jini pergi ke masjid. Misalkan aya kalimat kieu, punten Jono, Joni, Jini pergi ke masjid. Mereka bermaksud ngaji di masjid. Ari ibu sareng bapak paham teu nu dimaksud mereka teh saha? Jono, Joni, Jini. Pami kieu kalimatna. Jono, Joni, Jini na teu aya. Ujug-ujug gue mereka pergi ke masjid. Mereka bermaksud ngaji. Ari nu dimaksud mereka di dieu saha? Terang teu ibu bapak? Nah, da ieu kata ganti tina naon kedahna ari kata ganti mah disebatkeun heula sata acana teh satu nama gitu. Ari ieu panan ieu teh aya hiji. Ujug-ujug we aya kata ganti domir anu mana domir ieu nu dimaksudna saha? Balik deuna ka mana gitu. Kinten-kinten kum di dieu saur ibu saur bapak euih deuna ka mana? Nu dimaksud ku kalian teh saha? Oke orang terang hitobna teh oh hitobna teh ieu. Nu dimaksud kum di dieu teh saha cobi? Kumaha Pak? Kumaha Mang? Bu? Pengisi neraka saha spesifikna Mang? Cobi. Nah, orang terang hitob teh orang tinggal nu nembe pami nganggo konsep anu nembe kaitana sareng surat Al-Qari'ah ieu teh surat At-Takasur teh ngobrolkeun jalma anu engke di akhiratna bakal cilaka. Berarti engke di akhiratna asup lebet neraka. Dina surat At-Takasur disebutkeun salah satu sebab hiji jalma masuk neraka. Pami nganggo konsepan eta katawis teu nu dimaksud kum di dieu saha? Uih deui ka dieu, uih deui ka jalma anu cilaka engke di akhirat bakal asup neraka. Pami langkung detail jalma nu kumaha engke nu di akhirat bakal asup neraka. Nepikeun ka neraka nage neraka jahim. Jalma nu kumaha? Kalebet golongan jalma mukmin atanapi jalma kafir? Jalma kafir. Matakan engke hitobna teh nu dimaksud kum di dieu teh al kafirin wal musyrikin. Pami nganggo ilmu munasabah nu nembe. Misalkan teh urang aya permasalahan da geuningan ke kabuktosan jalma mukmin oge aya nu lebet neraka. Berarti kum di dieu teh tiasa janten. Sanes jalma kafir hungkul, sanes jalma musyrik hungkul, tapi jalma mukmin oge lebet kana kum. Urang tinggali sababun nuzulna.
sababun nuzulna saur Ibnu Abbas sareng sahabat nu sanesna ayat ieu teh lungsur ngeunaan qabaila minal arabi, kabilah-kabilah di Arab salah sawiosna Bani Abdi Manaf sareng Bani Saham sareng nu sanesna ti kabilah-kabilah anu aya di Mekkah tafakhoru maranehanana sok berbangga diri sok pasombong-sombong nepikeun ka maranehanana nepi ka kuburan terus nyombongkeun diri ku kuburan eta. Tah di orang Arab mah unggal kabilah teh pasombong-sombong teh jadi hal anu lumrah gitu di Mekah mah. Kalakuan Arab jahiliyah kapungkur memang gitu. Cek Bani Abdi Manaf teh, cik Bani Saham di kabilah maneh aya jalma kawas si ieu teu di urang mah aya manehna wanian, manehna berehan, sagala rupana disebutkeun. Cek Bani Saham teh embung eleh, aya di urang mah nu leuwih batan jalma nu dipiboga ku maneh. Nepikeun ka pasombong-sombong siga budak leutik paagul-agul barang gitu. Nepikeun ka teu aya deui bahan agulkeuneun maranehanana indit ka kuburan. Nepikeun ka jalma anu geus paeh oge dijadikeun bahan sombongkeuneun ku manehna gitu. Tah pamininggal sababun nuzul ieu tos jelas tacan kum di dieu teh maksana ka saha. Tos pertela tacan kum di dieu teh maksana ka saha. Kalian di dieu teh maksana saha. Kalakuan orang Arab jahiliyah kapungkur mah sok rajin paagul-agul pasombong-sombong diri. Berarti kum di dieu maksana leres deu al kafirin wal musyrikin. Berarti hitobna kum di dieu teh maksudna ieu jalma-jalma kafir jeung jalma-jalma musyrik. Matakan dikonfirmasi ku Imam Ibnu Asyura yen hitob di dieu teh nu dimaksad kum di dieu teh jalma kafir jeung jalma musyrik. Pami diseret-seret kaitana sareng surat Al-Qari'ah nu tadi maka cocok pisan. Surat Al-Qari'ah ngobrolkeun engke di akhirat aya nu cilaka asup neraka engke kalebetna golongan jalma kafir jeung musyrik. Anu di duniana laku lampahna teh at-takasur kitu. Kinten-kinten urang sebagai mukmin engke pas di akhirat hoyong bagja hoyong cilaka. Hoyong lebet surga hoyong lebet neraka bu. Lebet surga berarti orang di akhirat hoyong bagja. Ta Allah nyebutkeun dina surat At-Takasur sabab urang teu bagja di akhirat teh boga sifat At-Takasur. Berarti kuduna ku urang dikumaha sifat ieu. Pan urang hoyong bagja di akhirat. Tong nepikeun ka ngalakukeun sabab anu matak urang teu bagja di akhirat. Salah sahijina naon? At-Takasur. Berarti pas urang maca surat At-Takasur, urang sebagai mukmin kuduna kumaha kana sifat At-Takasur. Dilakukan dijauhi. Gitu. Sok sanaos hitobna ka jalma musyrik ka jalma kafir, urang sebagai mukmin
Tah saur Wahbah Zuhaili teh wa idza kanal hitobu lil musyrikin pami hitobna teh kanggo jalma musyrik fali annal muslimina maka jalma muslim ya lamuna terang tong nyangki dah hitobna jalma musyrik nu diajak ngobrol teh jalma musyrik berarti jalma mukmin mah teu naon-naon boga sifat takasur tong aya emutan kitu lamun ieu hitob keur jalma musyrik keur jalma kafir saur Imam Ibnu Asyura kuduna jalma muslim apal anna talabusa bisyai'in min hadzal huluki yen nalika urang gaduh sifat ieu dina diri urang eta teh madmumun indaullah eta teh tercela mungguhing Allah dugikeun ka ku Ibnu Asyura disebatkeun wa annahu min hisoli ahli syirki jeung pasipatan at-takasur teh salah sahiji sifat ahlus syirki jalma anu sok megawe kasirikan berarti urang sebagai mukmin kana sifat at-takasur kedah kumaha kedah dijauhan panan urang teh hoyong bagja di akhirat tong ngalakukeun hal-hal anu nyababkeun asupna neraka salah sahijina anu nyababkeun asupna neraka teh naon takasur gitu kata wis teu Bu Pak aslina tah ayeuna sakedik we ayeuna ari at-takasur teh naon at-takasur teh panan dihartoskeun bermegah-megahan cobi urang tinggal kana huruf aslina teh ka sa sareng ro tah kasuro mangkena teh aya kecap kas rotun aya kecap kasirun hartosna teh kasirun hartosna banyak seueur loba tah at-takasur teh tina kasuro kasroh kasirun hartosna banyak sakali deui ari urang gaduh sifat at-takasur sifat tercela sifat terpuji bakal ngasupkeun urang ka neraka atawa ka surga ka neraka berarti kedahna di kumaha ku urang sebagai mukmin dijauhi dihindari ari takasur teh tina kasuro kasrotun kasirun hartosna banyak saur Imam Ar-Raghib nu disebut banyak teh sanes laisa isyaratan fil adadi lain sanes dina jumlah hungkul tapi ilal fadli tina ajen oge pami misalkeun harta seueur eta disebutna kasroh jabatan atanapi gelar seueur eta disebutna kasroh gitu lanian seueur eta disebutna kasroh pami takasur tina kasroh anu hartosna banyak bari jeung takasur teh hiji sabab anu nyababkeun asup neraka kuduna ku urang dihindari berarti urang sebagai mukmin kuduna ngahindari hal-hal anu sifatna banyak gitu berarti banyak harta banyak anak banyak babaturan engke teh lebetna kana kitu teu nyimpulkeun Bu Pak nah henteu panan at-takasur teh tina kasrohtun tina kasirun hartosna banyak takasur teh salah sahiji sebab anu nyababkeun asup neraka sebagai mukmin ku urang kudu dihindari ta urang teh kudu menghindari sifat kelobaan kebanyakan berarti urang kaci teu banyak harta nah kaci panan takasur tina kasirun Bu berarti banyak anak kaci teu nah habet pan tadi penjelasanna kitu berarti lamun kitu kade banyak harta banyak anak banyak balad engkena kadituna banyak ilmu tiasa janten kadituna banyak ibadah malah nyabab salah sahiji sabab urang asup da kecapna at-takasur tina kasrotun hartosna banyak berarti nu janten emutan
cik ari banyak harta, banyak anak, banyak balad. Boa teuing eta nu nyababkeun urang asup neraka teh gitu. Tiasa teh disimpulkeun gitu. Tah kumaha kasimpulanna nya urang tepang deui sasih payun gitu. Mudah-mudahan kaartos sakitu panginten nu tiasa didugikeun. Hapunten boh bilih lepat referensi atanapi lepat pemahaman. Ngahaja disebatkeun referensina supados tiasa diilikan deui ku balarea bilih sim kuring lepat mahamkeun. Jazakumullah khairan parantos kersa ngadangukeun. Alhamdulillah wallahul muwaffiq wallahu a'lam bissawab. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.